kajen jawara ya nyana keur main gaple set adzan sarolat sia ulah nuturkeun aing tololnya aya keur salat bae ulah sok atuh nuturkeun aing nyana mah terus bae nah sia naon nonton aing salat kan itu tampiling siapa yang begagah tolol ai ka batur ditahan ka sorga aing nyana ngagejebur ka neraka blong kan tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah iya baik tuh nya eta teh yang muruna bil ma'ruf ngariung epatannya teh main gaples awas ya sing jujur sia main buku main kita jujur goblok sakjana main sing jujur sia sing bener mana aya main bener buku mainna gitu bener da eta tah kita ngomong geus kitu kan ya ngaranna eta yang muruna bil ma'ruf tuh kebal-kebal banyak lagi ulah sok mararahin bae ieu urang marahin bae kieu sana menang seleweh nek nyana keneh nu ngomong nyana teh bari nyana nu ngomong teh kararieu bae geus sabari ngarokok ieu urang main bae sana meleh sana menang nya nyana nu menang mah juri cek nyana teh nyana keneh nu ngomong goblok enggak isuk mah main deui ya Allah ya Rabb ye emang cenah kieu osok main ke nyahoan kos kitu sia nu dongeng ka aing kuron ka aing nganggap main balak-balak genep bae mah tuh tah Haji Pendi guru aing. Tolong. Nah, ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Memang jadi karakter agama, masyaallah. Hebat tadi urang. Wah, tadi masjid naon ada teh naon? Muludan. Ji ira itu muludan engke tanggal 12 ji bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi bejakeun aing nyumbang 10 dus maca sholawati lo 10 dus bejakeun gitu emang sia muludan make nyumbang segala emang sok salat dia tuh salat urusan nyumbang mah nyumbang ye malah maka babaturan aya sia nyara rumah muludan ayo eta ngaranna ya'muruna bil ma'ruf ayo aing nu 10 ayo sia ayo sumbang kan sia kadahanan sia ku ngahadiran nyumbang eta ngaranna dakwah eta nya eta ya muruna bil ma'ruf ji atuh di urang mah jawara ge ka saralorga jawara ge ka sorga jawa ya muludan mah nya nyumbang nya ge kudu dos ti aing beres geus pas geus beres nyumbang datang nya ka dinya berkat dakwah 10 dus sebarerit berkatna leuwih 10 dus goblok teh jawara. Tapi nu jelas peduli di urang mah geus kada ditu. Coba ge. Hebat da di urang. Eta berkarakter tah. Ya, ba'duhum auliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masyaallah. Wa yuqimuna shalah jeung ngalaksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat salat mukminin mukminat aya di salat ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana hayo geus salat salat jana mah henteu engke saminggu sakali Jumat di tukang deres tapi masih kene aya geus banget eta hadir eta kos kitu aya anu sajumat 2 Jumat 3 Jumat 4 Jumat 5 Jumat genep Jumat henteu nya ke geus aya 5 bulan karak jol ku urang dinya ge pajar tamu urang dinya pajar tamu ku carang-carang ka masjid. Ku tatangga ditanya bapak di mana? Goblok di mana? Anjing kaler tolol. Orenganan carang. Genep bulan karak. Wah, aya lebaran mah dihareup. Lebaran mah samping anyar, baju anyar, wow, sajadah anyar, wah, bebas serba anyar. Batu, isuk aya lebaran, salat sia, salat. Ayo. Masyaallah eta dakwah tanya nanti. Bayukimun sholahna satahun sakali. Ih, deres mun cara kuburan eta Tangerang.
aya nu salat da setahun sekali, anu 6 bulan sekali, anu 3 bulan sekali, anu sajuma sekali, itu aya anu biasa. Nu penting wa yuqimunas Jasa kula mah, cekula ya urang kula nilik jawara bae jawara di urang di dieu. Jabar uga haji jawara ge berarti kan iman aya. Mimah sok geura jawara tuh nu di ditu munggah haji. Nu di ditu munggah haji. Nu di dieu munggah haji. Berarti kan nya ngajawara ge teh mah perusahaan. Atuh perusahaan teh mah jajar loba hatena mah iman. Lihat mah kos urang Pandeglang. Pandeglang mah kos kitu. Orang Pandeglang mah pan ngomong na ge lain deui panjana mah. Ge dak. Atuh, urusan ibadah maling mah teh mah pan teh mah perusahaan urang. Sial teh orang Pandeglang. Atuh ibadah lain deui ka pangeran. Ai maling mah teh mah pan produksi. Pandeglang mana meureun. Nah, ieu teh yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Bayang zakat hampir lah di urang mah. Loh, nu sararugi jawara ge salat tilok naon tilok. Deuk lebaran mah bageur. Deuk lebaran mah beres anu. Aya nu bebeja ka dieu nya. Ah, mulan si anu can kabeuleun samping. Ya, karunya amat, barikeun. Salat ge tilok nya. Tapi barahan, ayo deuk lebaran ulah datang ka tu baru sampai. Cenah teh ayo, maju, ayo. Eta jalan urang lamun mikiran jawara urang ge puyeng. Atuh puyeng nya mah salat ilok mabok kosok tapi wayah lebaran bageur. Atuh kiai sabaraha nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok. Sial teh jawara goblok. Atuh teh ieu tuh da zakat bunga zakat kadang-kadang nya nam. Ah, pamajikanana aing geus zakatan dancan fitrah. Zakat karena zakat anak hitung kabeh. Sama. Padahal membatana mah kubil kene mabok. Zakat ya teh lebaran sih ada udah datang tengah zakat malaikat sorga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara mata kurang lamun nyaritakeun seputar jawara yang seuri urang ge. Udah dakwah mah terus bae nya yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yutuna zakah. Ye. Jadi orang mah ya, gawe dagang, limbah maling, kebel geus sugih bae datang ka kiai. Assalamualaikum, salam. Ente ti anu dina dagang naon? Limbah kula, anu boh. Deuk nantu ka dieu. Deuk nanyakeun sikena ieu kudu ngazakatan ji, urang bagus sih urang. Nang maling ge deuk di zakatan. Berarti kan hebat. Saeutik jana pelimbah nang maling tetep nyaritakeun zakat. Masya Allah sakit teh kan parah eta. Eta karakter mukminin mukminat kos kararitu aya bae eta. Masya Allah mantap. Wayah diajak bae kurang wajeun jawaran ajak bae. Ya, kadang-kadang eta nek nyaho teh jelema. Deuk nyieun pondok cenah. Nyieun pondok di dinya ngahalangan main aing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowong. Ulah nyieun pondok di dinya, ulah didengit aku kiai ulah. Terus dia tuh kajen nya namanya urang mah urang nyieun bae. Kenyana liwat geus jadi eta pondok tolol meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun teh budak. Ulah tenang bae teh si hayu bae terus. Aduh. Kayak kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah sabaraha? Aya bade 10-an teu maju-maju teh budak. Kayak ku aing dititahan, goblok teu coba. Jawara mah kok kitu nu matak jadi urang mah anu ya. Nyana untuk men bakal sampaikan dulur. Kunaon teh dek ngaraji gara roba kiai aya di urang naon aya di urang. Kunaon dek teh ngaraji. Tinggal masyarakat bae puyeng aing geus sia. Jawara mah emang kos kitu nu matak. Kiai kudu teger. Biasa teh dengan engke ge babali. Tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara, eta kos kitu di urang mah. Coba ge, lenget-lenget coba ge. Lenget-lenget kos karena itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya sia ngabangun pondok kos kieu. Atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ya mah. Ku hitut jerumu. Hehe, jawara mah ngomong sak cablakna sungut. Cek mah hitut jin meureun.
rokok jawara boro-boro kuangin cenah itu ge rubuh kos ieu mah gade. Ka jawara mah kos kitu gitu. Ulah geus bae sabaraha duit sih kos kieu gade kos kitu mah. Emaknya di negara urang aya pondok jore kos kieu. Tah jawara mah asal geus kos kitu bae. Ngamuknya nama. Panti geus eta pake suluh. Ya keur carita nu mantak teh ieu Allah teh lain lalagaan tah. Diasupkeun ka hate urang ulah pake lalagan ba'duhum auliya'u ba'd beneran. Asal urang menyikapina bae, menyikapina antep bae heula eta mah keur aya di duniana, tungguan, bulanan, tahunan deuleukeun ge. Teu saeutik di urang di Serang, Pandeglang, Tangerang mah komo. Teu dicaritakeun ku kula ngaran-ngaranna. Akhir hayatna hampir husnul khotimah bae. Akhir hayatna jawara geledegan hampir husnul khotimah bae. Eta sodakohna. Sodakohna nya ngomong bari kos kitu bae kan ngerenyeng-ngerenyeng jawara bari kieu ya udah kunaonan nyeun majelis udah segala nyeun majelis. Kosan teu sapira teh gitu. Tahun belum abak. Ngomong nama kos gitu tah. Tapi lamun deuk dibelum ulah, jai mah keur ngomong bae cenah teh. Jawara mah kos gitu. Sudah tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian berat kemajuannya. Tapi aneh na kieu deui jawara mah. Aneh. Aya keanehan setik. Lamun eta disumbang tak ku pamarentah, teu daekeun. Jawara Tangerang, Serang, Pandeglang moal daekeun. Pak, itu be sumbang. Deh, naon kieu pamarentah sama. Itu jawara sih aya imanan. Teu di jerona bagus. Daekeun. Jawara mana geura ge? Jawara mana anu daekeun nyumbang ka kiaina anu deukeut ka pamarentah teu. Tarohana ceuli. Kula geus deuleu di pasantren majelis salim anu disumbang ku pamarentah teu daekeun jawara. Embungeun. Aing mah kajian kos ge nyumbang mah tukang asli. Jeh. Emang itu kayak teu asli tah mah. Sumbang ku pamarentah teh mah kieu mustakmal. Beng. Sial teh jawara. Ya hoka mustakmal sagala. Gaul teh beuti jawaran. Tapi beneran eta aneh. Bener. Aya aturan di lemburnya anak masjid teh disumbang nya. Kunaon teh? Tah ieu mah bongana pemerintah anak sumbang segala pamarentah segala naon mendingan kana anu. Geus, mah pokona mah kana masjid anu mah asli. Teu kakarapan ku pamarentah. Tah aya kos kituan tah model. Teu model teh jawara teh kos kituan padahal menjana salat tilok naon tilok. Tapi wayah neuk nyumbang pilih-pilih. Ya Allah. Kunaon tah? Ieu tah. Jadinya naga sarwa bae neuk ngabuktikeun ba'duhum auliya ba'd mukminin mukminat parenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakterna ge yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ka Allah jeung Rasulna. Masya Allah. Atuh jawara ka Mekah naonan. Datang kiai kula doana kunaon? Deuk ka Mekah. Deuk ka Mekah. Oh, sing ada di ditu bisa nampil sok nyisiuna anjeun pian. Sok dilalaga. Atuh moal cek teh doana jadi kiai beun aman-aman di dituna. Aduh cenah tah sok di nasihatan kula inget besi pernah najong, besi pernah mampiling. Geus cenah kiai. Geus inget pernah anu ditajong ku kula, ditampiling ku kula geus moal lamun inget moal. Barang datang ke Mekah teh ya, barang bengkak sukuna. Nyana kieu we. Aing bisa sebenarnya mah jangan geus inget najong si anu kan ieu bengkak. Teu nya masyaallah. Nelpon ka dieu ka kula. Ya doana kunaon? Bengkak suku. Deui cenah nasihat. Ku kieu ngisi nasihatan besi najong aja geus. Beureun najong pamajikan. Heuh. Tacan katobatan. Pamajikan pernah ditajong, masyaallah. Mangganing dibawa pamajikanana. Teu minta hampura nya lamun aing hampura Gusti teh beres cageut. Tah eta masyaallah.
bareng datang ke dia najong deui